Ngaran kuring Rama ngan sakitu-kituna eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho naon pangna kuring bet diaranan Rama. Kuring ge moal protes. Pedah ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring ge moal protes sabab ngaran alus moal aya manfaatna lamun kalakuan miuh iwal jeung papalimpang tina beneran. Kuring oge moal protes pedah batur sok nyarebut gelo ka kuring. Padahal cek rasa waras kuring teh. Cek kuring jejeg kuring teh. Batur we sok nyarebut otak miring atau kurang saendah ka kuring. Padahal kuring mah ajeg teu miring teu sing. Padahal cek kuring loba anu leuwih gelo tibatan kuring, anu gelo matuh. Nu sok malingan duit nagara, nu gelo matuh. Nu sok resep ngagasab harta rakyat jeung ngarebut hak rakyat, nu gelo matuh. Pamimpin anu norek tara ngadenge rakyat mah anu ngajerit teu bisa dahar, nu gelo matuh. Pamimpin anu teu bisa mimpin, nu gelo matuh. Pamimpin anu kalakuanna teu turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh, gede deuleu tanggung jawabna. Teu sagawayah deuleu jadi pamimpin mah. Mata kuring mah sok hayang seuri lamun ningali nu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Yeuh sing sadar ari hirup geus pada boga hancengan mah nya kabeh rek jadi pamimpin. Amun batur jadi pamimpin atuh urang jadi nu dipimpin. Apan salat oge aya imam, aya makmum. Jadi rakyat ge amun bener jeung bager mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu katrut. Kusabab jadi pamimpin teh gawena teu enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu we hirup bebas, eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek. Mending siga kuring teu kauger ku aturan kitu kieu. Nu mata lamun hayang hirup teu manina lepas tina sagala kasusah hayu hirup siga kuring.